Ieu bade ditampilkeun tema sindir anu judulna Malih Ceroboh anu Nyengkeun. Kata acana tepangkeun wasta Abi Salma, wasta Abi Azria, wasta Abi Mira, Wasta AB Mikail. wasta Abi Safa, wasta Abi Eca Setia, wasta Abi Adira, Wasta AB Malka. Ti isuk panen poe anu caang sakola teh karasa leuwih rame ti biasana. Sora langka berudak ngacampur sareng sora obrolan. Sim kuring diuk dina bangku patukangna. Ning hareupeun papan tulis sabari ngantosan istirahat. Saatos bel istirahat, sim kuring ngajak Eca sareng Mira ka kantin sakola. Eca, hayu orang ka kantin. Hayu atuh, ngan ajakan si Mira mumpung kesarangan. Yuk. Cai hujan ngalir ka muara, nyokot ember bari lulumpatan, lamun hayang bunga rasaan, hayu meuli jajan anu ngeunah. Biasanya nu keur disimpen digodok jeung lauk asin. Tadi hate kuring kinten nu hayang jajan ke kantin. Daun kelor sok diolah, dibeuleum bari bumbuan. Lamun lapar ulah ngolah, hayu ka kantin ayeuna. Yuk. Ayo ninggal bakso minum urang. Duka atuh tatarang Mira. Pan dia arurang mah jajan ka kantin. Kumaha atuh? Hayu atuh urang di baturan ka kantin deui, bisi tinggalin di ditu. Yuk. Teh aya geuning Mira kumaha atuh? Ah nyanggeus bela jangan pira di botol. Anjingna di sakola. Nanti gantung-gantungan kacaannya. Aus Mir, meulina di mana? Di mana we kepo? Kunci anjeun caang pisan, endah pisan gantungan, geulis teuing katinggalna, mata resep kana panon. Nya Kademir kasawah ngalaju ke hejo di leuweung, aya jajaran bambu, awas siga kejadian botol bisi leungit deui barang baru. Jana si Eta nyindir ke orang deh. Nama bener ieu mah. Pasti gerak. Kayak pasti orang mau disalahkeun. Caranya di kajarah heula. Sok. Mana gantungan si Akhil? Bisa. Kumaha tuh? Tuh kan cuk urang oge bakal leungit deui. Nah aslinya enggak poe teh aya wae barang nu leuwih di kelas Asli ya. Lu sok nyokotan barang teh teu modal pisan hirupna. Heuh ieu tah bener pisan. Cek urang mah nya ai butuh teh ngomong atau resep teh heuh. Bener. Tas Emir kudu dipikiran deui, jadi pasti kagantian. Kudu sabarnya. Sabar we nya. Kadenya ulah poho isukan teh urang kumpul di Masimalka. Siap. Aya acara naon kitu Sar? Biasa we liliwetan kumpul-kumpul di kelas. Kabaranya jigana orang isukan teu bisa ngilu soalna aya acara keluarga. Urang oge cigana teu bisa tapi diusahakeun sih. Heuh sih urang mah pasti datang. Urang ge datang pasti. Siap lah, udah gantungan. Ayo tuh barari. Yuk Assalamualaikum. Lepet tapi lepet. Siapa tuh? Nelayan kan naratan? Acan Beb.
Beb, dicari kan tapi cari. Oh, siap. Siap. Assalamualaikum Malka. Waalaikumsalam. Kalau buat gue, ya Habib dah. Mohon siap. Ditampi. Hari si Sapa jeung si Adira teh ka mana? Si Sapa jeung si Adira mah ngomongna aya keperluan jadi teu bisa datang. Ai terus si Mira ke mana? Cenah mah si Mira rek telat. So kata bare marasap mah, lajang di dapur, da kosong. Mohon atuh siap izinnya. Mangga. Atuh salah sahiji nyeun ngeula minuman. Oh nya tuh. Tinggal ieu aya naon? Daun jati dina meja ngadagoan angin gerak. Kamari Mira neangan botol anu leungit di sakola. Hayam hideung dina gapura ngagorowok siga nu wawuh batur nyangka saha nu mawa nyatana teh teu jauh-jauh. Daun pandan dina dapura aya nu seuri nahan canda. Botol Mira kapanggih nyata ayana di imah si Malka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hapunten abdi telat. Atas dari aremamnya. Mohon ieu cali. Ieu tos disiapkeun. Udah, ngawar dulu aja. Sok mangga. Mangga. Arapal tuh tadi urang nempo botol minum si Mira anu leungit di sakola pas di dapur. Nya kitu. Heeh, urang ge ningali tadi pas abus. Engke urang tanyakeun ka si Malkana langsung. Ayo. Geus dipae si Malka. Jeremping ya naon? Henteu. Jam baraha ayeuna? Jam 4. Hayu atuh urang arui tos jam sakieu siga nu rek hujan. Hayu. Tingali eta. Mumpung si Malka bersorangan. Hayu atuh urang sampeurkeun urang tanyakeun teh. Yuk. Mang kamari pas ka imam maneh teh ada urang tolong botol minum si Mira anu leungit. Terus pas ngecek CCTV oge, mana anu kesatuan si Mira anu leungit. Sok aya nama jujur we. Terus tingali maneh buktina jigana. Sok jujur we ayeuna mah. Itu kan ngaramu kenal. Oh bener si Dana kan ngomongkeun barang anu leungit. Jujur nya sebenarnya orang nyokot barang-barang leungit di kelas eta ya. Kan orang teh bingung cara ngomong ke baturna era aja bah. So paling orang jana jujur hareupeun kelas. Nanti aku tongpo heueuh kudu ngomong ka babaturan, kudu main campura oge. Nya pasti eta mah tuh kesukaan. Duluan. Nanti aku heueuh. Kaesokana teh di kelas si Malka beneran ngentah hampurana teh. Orang ke dia minta ampura karena rencana di kelas ieu. Abi ngaku abi nu nyokot barang-barang anu leungit. Angin penting ngerohan rasa aya berat dina dada. Kuring tuh kana salahna mugi sadaya ngahampura. Sok urang dihampurakeun tapi maneh kudu loba sikapna. Ka pasar teu meuli kacang pajah, jangan ka imah bari ngareglo. Nu jujur ngabawa kebaikan atur nuhunnya maka geus jujur. Hatur nuhun kasadayana nu tos nonton, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.